bari ngaji ulah ngobrol, omo lamun bari ngoprek, omo bari ngadon tibra, bisi dikerekep ku kelong, hirup kadang loba nyeri, babaturan kalah ngale, omo mun teu kabagi BL, nu disalahkeuna bapak. Salatullah salamullah. Teu kolot teu budak zaman ayeuna tara jauh jeung omo budak ayeuna mah pan memeh sare HP budang sare memeh ngising beres ngising obeh beres ngising mah tuh urang di mah obehna ku HP meureun. Da lain budak doang, komo kaum ibu punten. Sanajan kuotaan, yang penting kamera depan bagus. Oh, ayeuna ibu-ibu hadiran di dia bari sel. Kumpul jeung ibu-ibu sejen bari nyeblak, kumpulna teh bari. Terus kumpul di Bang Emok bari. Nu kitu mah maot oge bari. Ngagoler. Atuh maot bae bari selfie mah keung atuh kieu maotna meureun. Ngan kade para bapak ulah bongbong ayeuna sok-sokan getol ka masjid isukan pageto aya zaman nu jarang ka masjid sakali ka masjid titip ulah sok diomong. Ieu tuna sok kakareke ka masjid eta meuni rentan keneh. Pareke di lawang panto eta jelema di jero teh meuni kuat tulak cangking. Waduh, paingan hujan geledek dordar maneh ka masjid meureun. 2 tahun setengah eta jelema molekeun ka masjid deui eta. صلوا على النبي محمد طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا صلي وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, nu ngajawab salam untuk kompak. Nyambung tuh ngetes eta mah berarti ciri ieu nu hadir teh eling keneh eling sadayana ieu eling alhamdulillah sabab ditelak-telak ibu bapak zaman beuki dieu teh beuki eling tuh kajian edan lah kusabab zaman beki dia beki edan ti ayeuna urang kudu loba ilmu
Belak jati sisi leweng di banjuran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho. Mudah-mudahan anu tamat ngajawab salam bari ikhlas sing dibabarikeun dina bidang usahana amin. Sing dibabarikeun milari ilmuna amin. Sing dibabarikeun milari jodohna amin. Sing dibabarikeun dicabut nyawana amin. Udah mal ayeuna ieu atuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه إلى آخر الآية ومعنى والله أعلم بمراده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. الحديث. وقال أيضا من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. وقال Syekh Ja'far fi kitabi berjanji al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada والآل والأصحاب من قد وحد. سدنا صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد
peristiwa Isra Kangjeng Mi'rajna wengi Senin kaping kadua tujuhna sasih Rajab numutkeun kaul masyhurna margi beda-beda aqwal ulamana salli salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ali wal ashabi man qad wahada Isra Mi'raj Kangjeng kacida ahengna sakitu tebihna sakedap waktosna opat atawa tilu jam kinten-kintena atawa langkung kidik cekna riwayatna salli ala Ahmad wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi waqala santri rata-rata pengajian datang panderian bicara kana tontonan kolot budak lalu umpatan menahan tuh aduh litoy nyata mereka nahan rek henteu tah ciri Karawang Bu sabab kuring dongkap di Kabupaten Karawang nu nyohor kamana-kamani Karawang lain mubalik lain kiai na nu nyohor kamana-kamani Karawang itu goyang ka jaipong ka sinden ka bajidor kota benang tah pengatur waktu pemindah acara anuku pribados pipi kahormat para ibu para bapak pemuda-pemudi sadaya satu acan sim kuring nyarios anu langkung waspaos nyarita anu langkung pertela peryogi kauninga ku bapak sinaran ibu sadaya wirihna dina danget ayeuna dina menit dina detik dina jam ayeuna anu cumarios teh mung pribados doang jadi ditekenkeun ka ibu ka bapak ulah ngiring-ngiring pidato
salami sim kuring cumarios dina ieu waktos nanging saupamikeun pribados ngajak interaktif atanapi ngajak ngomong tah eta mah pek ngararomong sadayana siap sakali deui saupamikeun pribados ngajak interaktif atanapi ngajak ngomong tah eta mah pek ngararomong sadayana siap tujuan mah dua hiji ieu teh lamun hadir kieu kuring ditepokkeun doa mah era ieu teh sebaheula disunatan kieu mantap ibu bapak simak jelema lain kira tadi orang kudu bangga keluarga besar putra putri putra di dia di lembur di dia tampil di depan orang banyak alhamdulillah tadi mah mau balik cilik ayeuna mah mau balik cilok orang kudu bangga sabab teu saeutik jalmi anu bisa nyarios di depan jalmi seueur kieu laras ayeuna zaman sosial media loba jalmi anu bisa berkomentar mengkritik di sosial media belum tentu mereka bisa tampil di depan orang banyak betul maka kurang kudu bangga ieu murang kali urang bisa tampil di dieu sabab simak jelema lain kira di kuring aya jalma nu tara nyarios di payeuneun hadirin sadayana kabeneran eta jalma teh dipasihan tugas jadi MC pembawa acara punten Kang di kuring mah MC teh sok ningali kana teks ningali kana buku atanapi bacaan biasa aya nyarios nama dan ningali dirinya majatek ieu marilah kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah fi barakatil Fatihah ai surat Al-Fatihah teu ditulis dirinya ada apa ngan punten anu ka kupingku pribados kieu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in cek kuring eta tenepi kana terminal walodolin lain apa kana surat Al-Fatihah akibat gemper nu mawi ibu bapak sadaya ulah waka ngajejeleh kanu nyarios di payun hadirin sadayana nu tutuman mah jajalan wah diri moal teh kesang tiis kesang badak tujuan anu kadua pangaosan kuring mah interaktif naon sabab pangaosan abeh teu tunduh wayah kieu teh komo tadi tos ngiricik hujan mantap kuring mah tadi ge nyarios ngaos mah moalila nu penting kuring ayeuna mah ngaji singkat padat melekat kade poho balik mawa ilmu anu manfaat mun tarik eta nyindiran panitia kuring teh pabangetan kardus meureun ada sugan kuring perjalanan tadi di Kabupaten Karawang tadi gegermat dina hate dina mobil teh sugan weh kuring di Tegamaung tadi kardusan mu kardus kulkas meureun komo di amplopan mambung pisan gede amplopna meureun tah sanajan bari kitu ibu kieu teh kuring teh jujur terus terang we kikieuan teh hayang menang amal anu sae amplop wae da amplop ge dipiceunan di imah ge eta pokona mah maka tahadusan biniam Kang ibu kuring ti kawit kaping hiji Rajab dugi ka ayeuna hampir terakhir bulan Rajab ngacaprak ka ditu ka dieu termasuk di dieu ieu teh kuring teh terus terang wae keur neangan dulur duit wae dulur wasilah Kang Ustad anu ti Cimendo pun lanceuk kamari-kamari ngawea ka sim kuring wayahna dina malam minggu akhir Rajab mah padahal mau dicaritakeun mah kuring teh padat komo malam minggu mah malam rawan loba acara bahkan mun kudu diceritakeun kuring teh ayeuna kuduna mah ka daerah Cibarusah mantap tadi galau di jalan ge ka Tegamaung apakah Cibarusah dipikir-pikir mending ka Tegamaung ek naon ka Cibarusah nu Rajaban eueuh nu manggil eueuh mending ka dieu cai-cai teh mah aya Kakang bener
loba dulur ieu teh ibu bapak sadaya maka kuring mah rek tumada we ka urang dieu da geus loba dulur kieu mah kuring teh babari menta dukungan duit we da sanajan bari dulur urang dieu dulur kuring ai teu ngadukung mah kuring moal bisa ngacaprak lila seperti kieu laras tah aing geus loba dulur kieu bari dulur ngadukung terutama para panitia yakin kasih kuring bakal mere doa dengan duit baik perlu duit Kang perlu mudah-mudahan atuh ibu bapak hadir di ieu tempat sing laloba duit amin tuh tarik karena duit mah ciri ibu kudu dituntut loba duit misalkan ibu kerasa sapu di painan bumi tatangga belah katuhu nges kabeli di kongkorong beli panjang ayo 23 gram mah meureun urang hayang nurutan seperti kitu ciri urang teh kudu boga kongkorong hopan hayang lagi kongkorong ieu teh nurutan teh duit di diri tempel-tempel balikan deui atuh balikan deui upamakeun ganti ibu kerasa sapu di painan bumi ganti tatangga belah kencak geus kajieun deui mah 2 tingkat meni mentereng meni alus urang hayang nurutan seperti kitu ciri urang teh kudu loba duit eta mah jawaban syariatna injeun imah teh kudu make pasir make bata make hebel make duit mah usum hujan kieu mah luntur atuh lamun meuli pasir kakara kudu make mobil make roda duit tadi teh hadirin wal hadirat rahimakumullah kajen ieu teh kajen rek teu kajen kumaha da geus anu ku pribados dipika hormat para alimil ulama, para kiai, para ajengan anu tara takabur ketika di ajeng-ajeng dina riungan wabil khusus guru urang sadayana sepuh simkuring Kang Ustad anu tadi masihan sambutan judulna mangan masihan tausiah ka urang sadaya teristimewa anu ku pribados dipika hormat guru urang sadayana pun lanceut anu ti Cimendo anu janten wasilah pribados dongkap kaya tempat nuku pribados ketika hormat para kiai para ajengan anu aya di kampung Tegamaung ieu khususna umumna anu aya di desa Wening Galih Sukagalih Sirna Jati araya alhamdulillah ya para kiai para ajengan teu diwiji-wiji pengirangan rasa hormat pribados ka para guru-guru urang anu hadir di ieu tempat doakeun ibu bapak ieu guru-guru urang mudah-mudahan sing dibabarikeun milik rezekina anu halal tur barokah amin milikna sing nambah amin rezekina sing nambah amin ilmuna sing nambah amin pengalamana sing nambah amin pamajikana oge sing solehah amin ya Allah ya Rabbal mau ditarik eta neng nambah-nambah aparatur pemerintahan desa di atasan dugi ka bawahan tadi bapak kepala desa urang parantos nyaritakeun ngabewarakeun program-program anu aya di desa urang doakan ibu bapak ieu kepala desa urang sareng para reng-rengana sing calager balager palinter balaner amin oge ka para panitia para pemuda anu dikokojoan ku para sepuh sadayana anu ngajantenkeun wasilah urang teh hadir dina ieu tempat oge tergilap ka ibu-ibu anu ditiung pamugi sing laleungit kabingung amin mun ngaji hadir kasinggung ulah waka pundung buru-buru minta tulung ka Allah anu maha
sing ridho mun salaki hayangeun nabung atuh Pak deh kapara wanoja nu dikabaya pamugi sing tambih-tambih marulya amin kapara bapak-bapak nu dikopeah pamugi sing tambih-tambih kabingah amin atuh lamun aya nu teu dikopeah kira-kira doakeun atawa ulah ulah kan doakeun eta doakeun coba diharap punten jadi masalah ya. Buyos kompak nage didoakan tong ditinggalikeun sepakat doakan ya sepakat atuh lamun aya nu teu dikopeah kana doa ulah sok diwilah-wilah urang penta ka Allah anu maha murah mugi-mugi nu teu dikopeah sing laleungit kasusah amin cirina jalmi anu susah teh nu teu kabeulih kopeah hadirin wal hadirat rahimakumullah punten ibu bapak kupingkeun ibu anu make kerudung dina waktos ayeuna jangan merasa optimis atau kapedean bapak anu make peci dina waktos ayeuna jangan merasa optimis atau kapedean bahwasannya orang yang berpakaian peci bahwasannya orang yang berpakaian kerudung itu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala lain amineun eta mah kuring mah carita kekajian asal nyorak lah sabab ditelak-telak loba jalma anu make kopeah dina sirah tapi punten can karuhan mata alus kana lampah betul cacak nu make kopeah kumaha henteu beunang deui wae seueur ibu-ibu anu make kerudung dina hulu cantang tuh mata alus kana laku betul tingali jelema zaman ayeuna loba anu make kopeah seueur anu make tiung tapi punten paripolah kehirupana di lembur tong hari ganing jeung batur jeung dulur teu daek jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese gawena ngomongkeun ngagoda salaki mani kompak tak Kang eta teh teu dikolingan heula eta teh berarti moal salah nu kitu teh manehanana aya nu sok ngomongkeun batur di dieu aya sabab lamun teu ngomongkeun batur sapoe teh hawana muriang nyeri awakna teh da teu kedal atuh ngan biasana punten ibu punten bapak biasana di kuring mah nu sok loba ngomongkeun batur teh awewe duh ka awewe urang di mah kira-kira moal ngaku kabeh ge tapi punten para bapak dicaritakeun 60% loba ngomongkeun batur teh awewe punten Pak jangan dianggap wanita itu lemah segalanya sebab di balik kelemahan ada kesaktian dari seorang wanita saktina awewe kupingkeun Pak saktina awewe nu ngedang bisa jadi hudang nu diuk bisa jadi ngorejak nu paeh oge bisa jadi hirup jagoana awewe urang Tegal Maung bisa ngubur hirup sudi bedul aya hirup atau ngubur mantap pantas dalam acara dimanapun empiakna gebiarna ku awewe sok ayeuna punten ibu
nu gaduh pangaosan mingguan noloba nanya eta awewe anu gaduh pangaosan bulanan noloba nanya eta anu gaduh kiridit bulanan noloba nanya eta oh begitu tarik tah anu sok alak ilik kana banda batur loloba nanya eta anu sok panasan ku harta batur loloba nanya eta anu sok nganjuk tara bebeja loloba nanya eta kiai runtak rumah tanggana kagodaku pejabat dipecat ka oloku mantap parat ka neraka lobana teh alhamdulillah ayo ka neraka syukuran kabeh tah moni alhamdulillah eta mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana wanita yang berada di dalam neraka itu bukanlah wanita yang hadir pada saat ini amin. Mantap Bapak harus mengakui jasa anak awewe jangankan di interan negara tugas di imah 24 jam anu meresan imah biasana di gaweanku awewe dalamun anakna cerik ngerek-ngek biasana di aisku pangais di kuring mah atau ku samping kebat di dia mah ku awewe ngaganti amun hadirin wal hadirat rahimakumullah pen sakitu kangge penghormatan mah hapunten sakali deui teristimewa ka ieu pangaosan syahriah non sabilul khair alhamdulillah desa kompak mempersatukan 3 desa atau 4 desa mudah-mudahan kompak sadayana amin satracan ka pangaosan urang shalawatan heula sakedap sadayana yuk salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah yasin habibillah ari ngaji ulah ngobrol omo lamun bari ngoprek omo bari ngadon tibra bisi dikerekep ku kelong hirup kadang loba nyeri babaturan kalah ngale omo mun teu kabagi BL nu disalah kena bapak salatullah salamullah habibillah salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdang teu bisa salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih waktu nu tos baku mangsa nu biasa wanci nu sasari biasana atanapi sasarina urang dieu boh para bapakna atanapi para ibuna wayah kieu kira-kira tos menang saliliran bener bu tapi kunaon dina waktos ayeuna urang masih kena standby dina ieu waktos daya teh ditelak-telak lain ruang riung babalatak di jajalanan komo jeung di mah batur itu ngadon ngabala lintang ti urang sadayana rek nembongkeun sifat abdi selaku hamba Allah ngagugurkeun salah sahiji kewajiban sejak neangan ilmu dina raraga naon atuh
dina raragami eling atanapi memperingati sekaligus merayakan karena peristiwa besar diisrokeun sareng di mi'rajkeun junjunan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyyana wa maulana karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ilahar di urang mah sok disebut Rajaban. Isra Mi'raj Kangjeng Nabi jadi sejarah anu abadi nudugikeun kakiwari dipusti-pusti ku tiap jalmi samalah nudugikeun karidho mana kuning ati kersa ninggalkeun bumi sinareng TV sing sanajan urang gaduhan cak dina TV tadinya eta sinema suara hati istri dipindahkan dari ka Gelembang RCTI aya Mas Aldebaran jeung Neng Andin ikatan cinta jadi gaganti da baheula mah aya anu judulna tukang bubur naek anu dipukuhuan ku Haji Muhyiddin jeung Ibu Rumi mun teu salah mah eta teh kolotna si Rumanah mitoha si Robi inget deui cenah nya diteraskeun kana kanua kali ngan caritana beda deui baheula mah aya anu judulna catatan hati seorang anu dipukuhuan ku Mas Bram jeung Hello kiti ibu-ibu mah apal bapak-bapak muka nyaho sudah waktu maghrib waktu isya kalah ke masjid bapak mah turutan ibu-ibu TV tempo bahkan ayah cina nu ngaharapkeun TV teh haram dijawab ku ibu cek sa TV haram dan TV mah barang paeh atuh bener Bu haram sote TV laku lampah jelema nu meulina jeung nu sok ngagunakeun TV nana ngomongkeun TV kana nana awas sak disebut nana ingat ieu masih diganti naon ieu teh Miftahus Saadah isukana ganti Kang Miftahul Nana sakali nyebut nana ya kumpul jeung kadang wargi anu katawis jumlahna leuwih ti hiji aya awewe sinarang lalaki ibu hajah sareng bapak haji para pedagang kalih patani kaum guru pegawai negeri samalah dioyoban deui ku pemuda sinarang pemudi anu dina ngaji kurang kaciri dikumplitan deui ku pemain inti dina ngaji nu geus teu birek deui iwal ti aki-aki jeung nini anu candukul di luhur kursi sumawona di teras bumi maksad sareng tujuan rek ngupingkeun dakwah ceramah kiai mugi-mugi ku seueurna dakwah ceramah kiai urang di dunia didamel jalmi anu sajati di akhirat dilebetkeun ka sawargi amin ya Allah ya rabbal alamin. Mantap Kang Bu punten kuring lamun ngahaleuang kieu teh ka kuping ku putra sing kuring teh putra teh sok noel ka mamahna mamah eta juga suara abi ceuk mamahna teh gandeng neng abi maneh eta keur neangan beas. Alhamdulillah ibu bapak sadaya urang tiasa hadir dina ieu tempat kalayan niat tilu perkara hiji dongkap ka ieu tempat teh sejak silaturahmi anu kadua niat ngagungkeun kana peristiwa Isra Mi'raj Kangjeng Nabi anu katilu niat tolabul ilmi kalayan tadi peristiwa Isra Mi'raj parantos dibewarakeun ku mubalik anu tipayun anu ke sakitu jentre jelasna eta kantun urang tiasa ngamanfaatkeun kangge kehidupan urang sehari-hari naon rupi anu dicarioskeun ku mubalik tipayun amin ya Allah ya Rabbal amin. Maka kuring mah bade masihan oleh-oleh we ka urang dieu
jauhan tilu perkara ieu ibu. Mana anu tilu perkara teh? La yara wajhi yaumal qiyamati salasatun, aqul walidaini wa tarku sunnati wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Aya tilu golongan anu moal ningali wajah Kangjeng Nabi dina dinten kiamat. Mana anu tilu golongan eta? Hiji, aqul walidaini, jalmi anu sok milaraan ka kedua orang tuana, jalmi anu sok nyarios kasar ka kedua orang tuana, jalmi anu sok doraka ka indung jeung bapak. Kuring mah nyaritakeun dua, indung jeung ulah indung bapak mah nini. Kuring mah untuk nyaritakeun nini nyaritakeun teh indung jeung bapak, eta indung bapak wae. Indung bapak mah nini karek ngeuh tah. Nah, indung jeung bapak, ulah indung bapak mah nini, indungna bapak mah. Kuring mah teu nyaritakeun nini. Nyaritakeun teh anu sok doraka ka indung jeung bapak. Maka ditelak-telak ningali zaman ayeuna, budak ayeuna ada biah kanu janten orang tuana tos beda, telak-telak zohiriyah tina sasalaman geus beda kan. Da budak ayeuna mah sasalaman teh baheula mah kana dicium atau kana tarang minimal. Sasalaman budak ayeuna mana? Kana pipi. Aya urang dinu sok sasalaman kana pipi aya? Kira-kira tahun 2030 sasalaman teh kana ceuli, ceulina conge atuh panen ieu. Coba da ayeuna ibu bapak sadaya, budak ayeuna mah ai nyentak henteu ngan mosingkeun. Lamun ditanya tara bener, "Neng, ka mana kunci motor?" Kamu nanya. Nah, budak ayeuna efek tina naon eta? Efek tina HP. Da HP mah geus jadi kebutuhan primer ayeuna. Teu kolot teu budak zaman ayeuna tara jauh jeung HP. Omok budak ayeuna mah pan memeh sare HP, budang sare memeh ngising beres ngising obeh beres ngising mah tuh urang di mah obehna ku HP meureun. Da lain budak doang, komo kaum ibu punten sanajan kuotaan, yang penting kamera depan bagus. Oh ayeuna ibu-ibu hadiran di dia bari sel kumpul jeung ibu-ibu sejen bari nyeblak, kumpulna teh bari terus kumpul di Bang Emok bari nu kitu mah maot oge bari ngagoler atuh maot bae bari selfie mah keung atuh kieu maotna meureun. Mantap karajonya HP jelema zaman ayeuna mah. Mata ulah salah ayeuna kacaritakeun libur panjang kamu dak sakola ti mimiti kemis kamari tanggal 27 Rajab teu ka poe Minggu da budak teh eta kuat nepi ka di kamar wae hareupeun HP joget tikotokan naon teh tiktokan da lamun ditelak-telak budak ayeuna mah geus bisa dangdang budak SD weh waduh geus apal dangdang meni bodas glowing ini teh make skincare enak teh tuh skincare. Duh, urang tegal mau atuh ieu namanya glowing ngan ieu beuheung geuneuh. Mantap punten Pak Bu sadayana. Sok disiniran deui ku sholawat barang deui sholatullah salam ala taha rasulillah sholatullah Yasin meuli simot kasukawening ikan tuna ti Cikoneng eta beungeut meuni glowing ngan hanjakal huntuna aya di dieu huntuna koneng aya. Lamun aya di dia pemuda-pemudi nu huntuna koneng ibu punten jorok ataupun henteu? Henteu, justru luar biasa.
lamun ayah pemuda-pemudi di dieu huntuna koneng luar biasa. Sabab di mana-mana oge huntu mah tulang. Sok eta ketrok huntu tulang eta. Urang dia huntuna koneng. Berarti moal salah eta Bu. Letana ge tina laja. Gusina ge tina cikur. Sabab huntuna ge tulang. Koneng wae. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Punten Pak ieu ka para pemuda-pemudi heula ya. Da yakin atuh hadiran kieu mah sakieu meuni rapihna. Seueur jami anu make maksi sareungkeun maksi teh maksimal ti luhur ka handap katutupan. Zaman ayeuna ngaran maksi geus teu laku, zamanna ayeuna make rok mini. Panayaan rok teh sok dipuisikeun ku pemuda. Kumaha ceuk pemuda? Bari puisi teh ceuk pemuda, wahai androk. Dulu bentukmu mengembang bagaikan balok yang dipotong sama golok. Kau sangat panjang bagaikan balok, kau sangat tebal bagaikan tembok, hingga auratmu tak mudah ditengok oleh mata-mata jorok. Tapi kini bentukmu menjadi pondok, hingga pinggul yang denok, tubuh yang montok, paha yang elok, sangatlah ketat dan tapi kakak tingali norok-nok ngagendok siga sendok teh. Tidak sedikit para pemuda ingin merampok liang Wahai para pengguna androk, apakah imanmu sudah rontok hingga kemaluanmu tak lagi dipatok? Ayeuna zaman geus ruksa, loba parawan beranak. Di kampung kota balatak, hirupna siga bayawak. Make baju sararoek, make baju tembong kelek, make kacamata poek, padahal matana belek. Ngaranna digunta-ganti, di kampung ngaranna Siti. Aya Siti? Balik ke kota mah ganti, jadi Ice Trisnawati. Pemuda tidak mau kalah zaman ayeuna, komo leuwih parah lebih daripada tiktokan para pemuda mah. Baheula kacaritakeun kacanduan game online, ayeuna leuwih parah aya judi online teh. Naon ngaranna teh? Slot. Matak teu saeutik pemuda zaman ayeuna anu PHBI. PHBI teh lain hartina perayaan hari besar Islam. PHBI teh pasukan hudang berang Indonesia. Matak teu apa subuh, teu apa jam 8 isuk, hudangna ti jam 2 we berang. Matak pemuda ayeuna mah PHBI. Mudah-mudahan pemuda di dieu mah insyaallah kacaritakeun laisal fata yuqarribul jariyah, innamal fata yujahidu fi sabilillah. Bukanlah pemuda yang pandai merayu wanita, akan tetapi pemuda muslim adalah pemuda yang siap bertempur di jalan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan para pemuda di dieu mah kacaritakeun, mudah-mudahan subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda zaman ayeuna mudah-mudahan sing jadi pemimpin anu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa depanna. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi percanten ningali kompak sapertos kieu para pemuda, meuni eueuh. Para bapakna urang dia mah pemudana siap ngamakmurkeun masjidna. Amin. Da kuring mah teu suujon ka urang dia mah boh para pemudana atanapi para bapakna getol salat berjamaah di masjid. Buktina naon? Urang dia mah nya dur lohor bedug aya di masjid. Dur asar bedug aya di masjid. Karek sadar kah?
dur isa bedug cicing di masjid horek dibawa ke mana tuh eta bedug jadi nu aya di masjid teh naon Bu anu ka surga nage kupingkeun patah da urang teh nya sadar diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala sebagai umat manusia ceuk Sunda urang teh jelema sedangkan jelema aya dua arti hiji jelema artina sing perjel kaluarti emak disebut we jelema sabab sing perjel kaluarti emak dalamun kaluarti bapa mah lain jelema eta teh jelepeng jelema dijejel kuno lima mantap telak-telak urang tara jauh jeung angka 5 contoh ayeuna Pancasila aya rukun Islam aya termasuk salat sapoe sapeting sabaraha kali saelingna nyaon budak 5 waktu sabab ditelak-telak ayeuna jelema anu eling mah ibu bapak punten contoh bapak jelema anu eling sanajan bari di leuweung atanapi di sawah atanapi di kantor tenguping kana suara azan tenguping kana suara bedug barang ningali jam 12:30 berang tangari berarti eta juhur tos asup nu eling mah langsung mangkat kacai mandi salat eta nu eling panjelema zaman ayeuna mah aya nu sok salatna teh magrib doang cirikeun berarti elingna magrib aya nu sok salatna teh saminggu sakali Jumatan doang berarti eta jelema elingna Jumat lamun dihitung eta jelema ti Sabtu nepi ka Kamis eta jelema teh henteu salat kabatur nyebut teh eling makana salat ibu ieu oleh-oleh Kangjeng Rasul diisrakeun sareng dimi'rajkeun bahkan aya keterangan as-salatu fil Islam bimanzilati ra'si fil badan salat dalam agama Islam itu ibarat sirah dina badan ketika jalma anu teu aya panangan atanapi sampean masih keneh layak hirup tapi punten jalmi nu teu aya sirahan mah moal hirup jadi pada intina jalmi anu jarang salat wajib atanapi anu tara salat eta ibarat lempang teu aya sirahan leung teu eling mah aya keneh tah sirahna yeuh sirahan hadirin wal hadirat rahimakumullah maka salat anu tadina 50 waktu Kangjeng Rasul Nabi Musa protes tentang 50 waktu nepi ka 5 waktu tapi sanajan bari 5 waktu ibu bapak punten eta ceuk netupati eling kacida tanggalna bahkan anu pang tanggalna nyaeta salat subuh jeung loh jeung as jeung maghrib jeung isya sahijieun puguh barang datang waktu asar ibu-ibu balik di pasar susuganan acan bubar sinetrona Indo hayang nyanyi eta sok teruskeun lah torojol teh waktu lohor karek ge balik di kantor kesang oge masih ngocor goledag kalaka kasar barang datang waktu subuh ibu-ibu kalaka tunduh katinggalan salat subuh nu kitu jalma teu puguh barang datang waktu maghrib urang mah kalah gadagidig katinggalan salat maghrib nu kitu incuna tuh dendam kakuring eta malotot oh ada jauh-jauh di Kabupaten Karawang ka dieu tiba ngerek disebut eta nyebut di wae eta barang datang waktu isya ibu bapak meuni
TV boga hanca sinetron ikatan Dina TV boga hanca sinetron ikatan apal sanajan geus santamaki apal eta mah pokona mah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka hikmah hadir para bapak para pemuda dina ieu waktos ngaran Rajaban sedengkeun dina dicaritakeun sejarah diisrakeun sareng dimi'rajkeun contoh diisrakeun Kangjeng Rasul itu antara masjid ka masjid. Mudah-mudahan para bapak para pemuda anu corencang jarang ka masjid sing getol ka masjid amin. Mata para bapak para pemuda mengpengker salse dari ka masjid, mengpengker ngorak dari ka masjid, mengpengker hirup dari ka masjid. Da nu maot oge akhirna sok dibawa ka makam di kuring mah. Jadi mah ditunda bener di masjid 3 bulan nih. Atuh keung ieu masjid. Cacak aya pasaran geus keung kumaha ditundaan mayit saminggu di dieu bener. Tembuskeun ka mana? Ka makam. Ngan kade para bapak ulah bongbong ayeuna sok-sokan getol ka masjid isukan pageto aya jalma nu jarang ka masjid sakali ka masjid titip ulah sok diomong. Ieu tuna sok kakareke ka masjid eta meni rentan keneh. Pareke di lawang panto eta jelema di jero teh meuni kuat tulak cangking. Waduh, paingan hujan geledeg dordar maneh ka masjid beureum. 2 tahun setengah eta jelema molekeun ka masjid deui eta. Undung atuh. Komo lamun aya bahasa kieu, waduh, patalukan ka masjid. Wah, saumur-umur eta mah. Sedangkan kupingkeun para pemuda, para bapak, para ibu, masjid hiji bangunan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu dititah ku agama ngamakmurkeun masjid sedangkan jelema ayeuna mah loba anu makmur ku masjid. Contoh para pemuda daek cicing di jero masjid komo bulan puasa lain mah niat itikaf komo sholawatan tadarus mah lain ieu mah kalah ngadon ngecas HP hiji tah teu karasa ku urang ku ibu ku bapak ketika mangkat ka mana ka mani make motor pribadi make mobil pribadi di tengah perjalanan hayang kahampangan yakin anu diteangan lain WC umum da mayar eta mah anu diteangan teh naon masjid sisi jalan nyahon masjid mah gratis coba lamun ke WC umum mayar eta 1000 duit 1000 teh pan jarang aya 2000 malulu cek tukang WC na teh oh pamulangan cenah Bu ah kiikeun deui we lumayan 2 kecelak eta 1000-an. Maka sanajan ibu teu angkat ka masjid ibu hayang gaduh fadilah ganjaran sanajan teu salat berjamaah waktu di masjid dukung salaki ibu siapkeun atribut lain atribut pakaian-pakaian jakeun ka masjidna ibaratkeun lamun hujan bere payung salaki ibu ka masjid mau payung alus teu alus ieu teu alus ieu payung nama tunda we atuh di emperan di dieu tah ulah dibawa ka jero masjid komo digebarkeun di bawah salat kieu tah pi omongan eta teh aya nu liwat sanu salat mau payung mah teh eta teu alus ieu tunda we di dieu. Maka punten masjid sakieu mentereng masjid pada megah tapi pada hakikatna ngeusiana pada ternyata masjid zaman ayeuna anu hese teh lain nyieuna anu hese teh lain ngabangunna nu hese teh ngeusian masjid geus nana di wae eta teh nyaan ganti sukan Kang Miftahul Nana atau Baitul Nana. Para ibu, para bapak sadaya ari bapak mah dianjurkan sholat awal waktu berjamaah di masjid ibu mah mangga teh teuing netepan di bumi ngan ulah bongbong netepan di bumi sabab di bumi mah loba alat-alat kulkas TV aya di imah da moal mungkin di masjid aya TV atuh sabab punten ibu komo kaum ibu-ibu di kuring mah
giliran salat maghrib konyaho waktu maghrib teh samporet eta dongkang-dongkeng karena salatna kacida da eta dina TV hancak suara hati istri teh memujeuna raramena teh da jeung digeunggeureukeun ku anak salat berjamaah teh ceuk anakna teh mamah urang salat berjamaah yuk kumaha bahasana kedeung neng can iklan berarti nungguan iklan ai pecangul iklan datang di TV ibu-ibu lompat ke mana ke kamar mandi di kamar mandi teh nya kieu nguwer mandi obeh heula tuh obeh mandi wudu seserbet tah waktu eta kudu akur kudu ngepas jeung waktu iklan ya minimal iklan keneh lah efek teh acarana maju deui geus wudu sugan teh langsung salat ih celok deui dina kursi atuh dina sama dina karpet celok dina TV mah kumaha po TV na tuh lamun TV naten anu ipis teh kan anu LCD teh anu ipis menapal dina tembok nangkring kieu da acara maju deui cuk anakna teh bari lempang bari ngusapan mamah ayeuna mah meuni solehahnya kunaon kitu neng ieu we ningali TV meuni gaduh wudu pan wudu tadi meureut teu batal liat nu TV mah pecanghul iklan datang di wae ibu-ibu lompat ke mana ka kamar lain kamar mandi ka kamar atanapi ka mushola upami aya mushola di bumi geus beres make mukena geus gamparkeun sajadah budak di tukang geus komat sugan teh langsung takbir loncat deui ka ruang TV ganti neangan remote mana remote neng mana remote cek budakna teh kamu nanya barang kapanggih eta remote digedean volumena digedean suarana anu tadina 4 jadi 18 cuk anakna teh mama suara TV meni gede-gede teuing pan urang rek salat kumaha bahasana nya urang teh rek salat pan teu katempo eta TV leuweung we kadenge mah teu panasaran teuing ngaturna bisa kitu tuh dah tah jadi kesimpulan anu kahiji anu moal ningali wajah Kangjeng Nabi dina dinten kiamah nyaeta anu sok doraka ka indung jeung bapak ulah indung bapak keukeuh eta kuring mah teu nyaritakeun ini anu kadua watarku sunnati ninggalkeun pasunahan kami diantawis pasunahan Kangjeng Nabi teh betah di majelis taklim ngaji ngaranna jadi anu jarang ngaji komotara ngaji satahun sakali ge henteu tah eta moal ningali wajah Kangjeng Nabi dina dinten kiamah makana acara Rajaban ayeuna intisyari pengajian kamari bulan mulud loba anu muludan intisyari acara muludan teh pengajian rutinan minggonan syahriahan eusina pengajian ke komo bulan puasa dina TV memeh buka sok aya istilah kultum kuliah 7 menit kulsum kuliah 10 menit kutil kuliah 3 menit kudis kurap penyakit kulit eta mah eta teh pengajian mantap ibadah anu can prak dipigawe tos dihampura dosa eueuh deui iwal ti ngaji-ngajina cek dina keterangan maninta qala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua sing saha jalma anu ngalengkahkeun 2 sampeana niat ngaji komo ayeuna urang bari niat rajaban maka eta jalma dihampura samemeh ngalengkahkeun 2 sampeana mudah-mudahan ibu jeung bapak dongkap ke tempat sing kalebetkeun kana keterangan tadi amin ya Allah ya Rabbal mantap ngaran ngaji mah tong hari ganing cicing kieu ngupingkeun ibadah ngalengkah ti imah ka dieu tos dihitung ibadah untung Pak Bu nu sok ngaji mah
lengkahna jadi ibadah, lempangna jadi ibadah, cicingna jadi ibadah, barang tuangna jadi ibadah, ngaleutna jadi ibadah, bentakna jadi ibadah, nundutan jadi cek saya nundutan jadi ibadah. Ngunah wae nundutan dihitung ibadah, atuh ngunah sare atuh ibadah banget. Kecuali anu nundutan di tempat pangaji, kecuali anu sare di tempat pangaji. Aya nu sare aya tong dihudangkeun. Gua eta keur ngimpi ngaji 2000 tahun. Tah, fadilah angkat nu angkat ka pangajian. Encan ngaji mah. Bahkan cek sapalih kawal ibu bapak punten. Sing saha jalma anu mapai-mapai jalan ka pangajian eta teh sarua jeung mapai-mapai jalan kasur kamana mah cece jalan ka Jogja ka dieu mah kakang kapalih wetan kamana mah cece jalan ka surga ka dieu mah urang Tegal mau kapa ngajian sakadeu kompak beh teu tunduh sadana yo kapa ngajian turuk-tuk katuk-tuk. Ay kana edan mah meni kompak kan. Coba titasan nyebut jering bu. Da kuring mah tuluk-tuk doang mah. Tah eta teh eueuh deui walti setelan. Setelan tuluk-tuk mah eueuh deui jeung jering di mana-mana ge. Sabab ketika jalma nyebut tuluk-tuk teu nyebut jering eta teh nyeri kana pojit. Coba jajalan sakali deui siap. Kompak sadana yuk kapangajian tuluk-tuk katuk-tuk cicing kalau bikin tarik kata hayang nyaho teu nyebut jering ngeunaheun henteu ke heula ulah ka nyebut henteu buah piti braeun ka dituna pan can dijajal ye awas sakali deui saha wae jelemana kumaha wae pangkatna nu nyebut jering disetrap di dia ya. Sakali deui siap kompak sadana yuk kapangajian tuluk-tuk katuk-tuk yakin atuh ibu bapak eta tadi nu henteu nyebut jreng dina hatena mah eta teh jreng sabab nyari kana hulu angen tah mantap jadikeun tuluk-tuk jreng nu tadi jadi landasan takwa kumaha contoh tuluk-tuk Allah nitah salat jreng urang ngalaksanakeun salat tuluk-tuk Allah nitah ngaji jreng urang ngalaksanakeun ngaji tuluk-tuk Allah nitah puasa engke dina bulan Ramadan jreng urang ngalaksanakeun puas mantap jadikeun penting ayeuna di Masjid Jami Miftahus Saadah judul ngaji pribados teh tuluk-tuk geus eta bisi salaki ibu teu hadir balik teh ditanya meunang naon ngaji teh euy tuluk-tuk jreng hadirin wal hadirat rahimakumullah maka ngaran ngaji teh ngahaja-haja neangan aji ari aji teh pangaji ari pangaji teh pangaos ari pangaos teh nyaeta harga ibu jeung bapak para pemuda-pemudi sadaya dongkap kaya tempat niat ngaji ieu teh jalmi anu berharga alhamdulillah mata ngaran ngaji mah punten babari ngucapkeun mah ngaji teh ieu nu sangheut teh ngalaksanakeun
ngaji geus nana di wae eta ganti ieu masjid ya miftahul nana nana wae ari nita ka budak ngaji eueuh poe matak cek budak sok dibalikeun teh ka budak mah nitah ngaji balik deui ka budak mah nitah ngaji ibu malah nonton TV bapak malah ninyuh kopi nage kapal tecara kana dangdutan hujan oge di payungan mahal oge arudunan dasar kalakuan tuh dendam ka kuring eta geus jurig geus setan sesebut maka tugas daripada manusia itu ibu bapak punten selain daripada sunnah diantawi sunnah Nabi ngaji cek dina keterangan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya mata rek dengan dunia kudu dunia deui da urang hirup di alam dunia lamun cek paribasana rek nyakolakeun budak teh ulah kagok ujaman ayeuna mah ti mimiti SD ayeuna pun SD TK ayeuna pun TK naon teh ke aya lanceutna puad geura ti mimiti SD PAUD terus ka TK terus ka SD ibu aya urang kali ibu nu ayeuna masih di SD aya teang atuh sina balik wayah ieu di SD keneh dumuk beurang libur panjang wayah ieu di SD keneh teang sina balik bisi Kandahar SD-na didinya caketnya teang bu teang nges ka SD terus SMP terus SMA menang non kuliah menang gelar we S1 S2 S3 S2 Prok S00 S2Ger S-teler heukeun dae loba S kitu mah baraku jelema alus ulah kapok lamun usahana kana dagang teruskeun usahana kana tani teruskeun usahana kana pegawai PT karyawan silakan teruskeun tapi ulah poho wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok nu jadi pertanyaan kumaha lamun urang isukan maut naon baeun urang ka akhirat ingat urang di alam dunia tiba ngombara bakal nyorang ka akhirat sanajan sakola luhur jabatan tinggi harta loba banda loba sawah lega ulega laga na eta sawah di kulon sabau di wetan sabau di kaler sabau di kidul meuning geus teu dumuk babaweun ulega laga na eta sawah tah sadayana eta geuning nya ceuk fisik ceuk kasat mata moal dicandak nepi ka maot kecuali diwakafkeun naon anu dicandak nepi ka maot eueuh deui anu dicandak nepi ka maot mah iwal ti amal urang jauh-jauh ka soleh ayeuna lamun amal soleh dibawa ku urang ke soleh maot mah naon atuh udah ditanya ku malaikat kemana amalna dibawa ku si anu amal mun arek amal urang anu eta keukeuh nu salih bawa wae anu alus gitu nu soleh karunya eta soleh tah ibu urang teh sadar sakumaha urang toh-tohan neangan kabagjaan dunia sadar urang teh akhirna bakal maot ibu bapak yakin bakal maot yakin bade maot bade sok mangga atuh bisa yang geura kitu tah maka ketika jelema urang ningali jelema anu maot itu identik jeung kuburan ulah dituna masjid 3 bulan bawa ke kuburan
ketika orang ngagiring ningali jelema anu dikubur, kuburan eta identik jeung taneuh, sok tingali jelema anu maot mah luhureun taneuh, gigireun taneuh, handapeun taneuh. Tah eta pikiranan kanggo urang, sebab urang diciptakeun tina taneuh, Allah nyiptakeun urang tina taneuh, urang bakal balik ka imah, balik mah tuh pancan maot nage teh. Ai tadi ditanya bade maot moal, cenah moal. Ari ayeuna meureun asir raja bade nyuksul ka taneuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka cek Megijek, jangan terlalu kita memikirkan dunia, sebab dunia setelah meninggal tidak ada apa-apanya. Berang peting bentak meakeun tanaga, ngabelaan harta anu teu sapira, percuma ngumpulkeun harta, maot mah moal kabawa, wungkul hiji nu di dunia, amal alus nu berguna, jatuh bangun jalma neangan harta, ngumpul dunia saloba-loba, nu diudag wungkul pakaya, jeung hayang sagala boga, halal atawa haram tos biasa. Menahan tuh abangnya nyebut tengenahan mah urat bang rek pergati ya mau rantang-rantang ya urat yang disebut menahan. Aya we Kang Bu nu fanatik dah ngaji mah ngaji we atuh ulah nyanyi. Nu kitu teh sorana goreng. Ada kuring mah ngahariring mantak jadi pepeling, hariring mantak jadi eling, khusus kang diri sim kuring umum ka para jamaah sadayan. Bari di dieu kuring mah batur mah sok aya panu nyanyi di jero masjid. Aya kitu. Eling umat. Pernah ngoping gitu pernah? Nyanyi nu kitu teh. Hariring nu kitu teh. Kuring mah wani gelut lamun nu kitu disebut tahlil. Oh, tahlil mah nyaeta lafaz la ilaha illallah. Ngan bahasa tahlil ari di lembur mah sok identik ketika lamun aya jalma anu maot. Di dieu mun aya nu maot sok tahlil nu maot. Atuh nu maot ngilu tahlil mah moal kaur tahlil lagi. Aya keneh kitu geuning. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka hariring atanapi nyanyian eling-eling umat teh geuning hariring mantak jadi pepeling, hariring mantak jadi bahkan kadituna teh aya unsur dakwah. Naon dakwah teh ngajak bahasana kumaha? Hayu urang berjamaah, tuh ngajak berjamaah. Berarti semakin loba anu salat berjamaah dina waktu harita, semakin sukses eta jalma anu ngahariring eling-eling umat. Mantap nyanyi eling-eling umat teh geuning hariring mantap jadi pepeling, hariring mantap jadi eling. Bahkan aya unsur dakwah. Maka ibu bapak lamun hayang boga nilai dakwah, ayeuna momen ayeuna ya urang nyanyi eling-eling umat siap. Urang ngajak sholat berjamaah siap, melalui eling-eling umat dakwah siap, ngan ngajak sholat nanu kira-kira jarang penumpang, sholat subuh siap, kompak sadana yuk. Eling umat muslimin muslimat, hayu orang berjamaah sholat subuh. Tah eta geuning Pak hariring nu matak teu eling manu kitu. Wayah kieu ngajak subuh coba.
jajal ibu di masjid ya kieu ngajak subuh moal anu tuh ngalungan bedog atuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anu katilu singkat wae anu katilu anu moal ningali wajah Kangjeng Nabi dina dinten kiamah wa mang dzukirtu indahu falam yusalli alayya ketika nami Kangjeng Nabi disebatkeun dikumandangkeun tara maca sholawat sok sholawat Jibril ibu baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sabada salat fardu we menang 100 eta teh moal nepi ka 10 menit acan cek ibu teh da kuring mah halis seni sholawatna make lagam alus nu alus sorana eta ge bari sasapu komo ibu pagawe di imah sasapu maca sholawat bari nyakeul maca sholawat eta memeh budak sare oge dibacakeun sholawat pan pantas ibu teh hayo neng atau jang geura bobo sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak jadi sare ibu menang fadilah ganjaran maca sholawat. Ieu mah kong ngaku buludan unggal tahun rajaban unggal tahun budak hayang cerdas memeh budak sare teh dibacakeun sholawat kalah sisindiran cek ibu teh neng atuh jang geura bobo ari kalawung teh ibu manuk ciung napisitan buah loa atah keneh dicium kuno kumisan sabulan karasa keneh atuh budak rek sare udah melotot nanyakeun ilok mak cing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tah jadi kesimpulan ibu bapak sadaya anu moal ningali wajah Kangjeng Nabi dina dinten kiamah nu kahiji anu sok doraka ka indung jeung bapak lain bapak anu kadua anu tarangad anu katilu ketika nami Kangjeng Nabi dikumandangkeun disebat tara maca sholawat. Terakhir titip disingkuring punten ibu nu ngaran kewajiban kacida tanggalna salat 5 waktu hukumna wajib tanggal malaksanakeunna ngaji sanajeun bari saminggu sakali komo unggal poe sabulan sakali tanggal mangkatna tah pek ibu bapak para pemuda nu ngaran kewajiban eta hikmah hadir dina ieu tempat aku kurang jadi kebutuhan sebab jelema adu butuh mah sok panasaran lamun can lakon. Contoh ketika aya pemuda di dia pegawai PT mangkat ka Cileungsi atau Cibubur ninggang sip 3 mangkatna teh jam 8 peuting bari ngiricik hujan na motor mangkatna cek nafsu meunah-heunan keneh sare di imah ku sabab butuh mangkat tah rasa butuh eta simpen dina wajibna ngaji rasa butuh eta simpen dina wajibna salat. Cenah di dia mah jarang pegawai PT di dia mah seseueurna para petani seueur di dia para petani seueur loba di dia para petani loba biasana para petani isuk-isuk ka sawah bari mamanggul gagang pacul kuring mah gagangna paculna di tukang di dia mah pacul kaluhur gitu meureun. Kendai ciri sabun itu sami cara sadesa beda-beda di kuring mah gagangna atau dorana di dia mah pacul kaluhur gitu. Para petani isuk-isuk ka sawah bari mamanggul ganti gagangna paculna eueuh meureun moal atuh eta teh. Para petani macul ti isuk nepi ka beurang macul ti subuh nepi ka lohor rasa capek teu dirasa kesang badak teu dirasa akibat naon butuh datang kewajiban zuhur telah tiba dari masjid berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar
anu kitu naon takbir nu kitu mah papan haya solana gitu dibaca eta kumaha para petani geus macul ti isuk nepi ka lohor ningang ngadenge adzan kitu ningang ngadenge dering masjid kitu zuhur telah tiba mangkat ka cai mandi henteu kalah nyaneut kalah ngopi kalah ngadahar wajib jaba eta wajib umurna geus 3 bulan sesahajat da eta teh nyatu ibu wajib umur 3 bulan mending ngesrapat jeung cangkangna dianclongkeun kana cai panas misah antara wajib jeung cangkang dianclongkeun kana cai tiis kantenan komo teu misah tungtungna di dahar jeung cangkangna melaad dina tikoro orolot teh utah di dunia balangsa di akhirat cilaka naudzubillahi min mantak kewajiban aku kurang jadi kebutuhan sebab jelema anu butuh boga prinsip jauh dijugjug anggang diteang bahkan cek Roma Irama pan kieu sebelum ku dapat apa yang ku cari walaupun adanya di ujung dunia aku kan kesana untuk mendapatkannya dalam aku bercelana tiada yang tahu apa di dalamnya tiada yang tahu apakah isinya apa panjang apa pondok berkelana eta teh nya baheula teh filmna rame eta teh berkelana judulna saha teh nu nyanyina Bu kuring eta teh nu nyanyina iraha Roma Irama dipanggil ka dieu atuh para ibu, para bapak, para pemuda-pemudi sadayana hapunten bilih pribados cumarios dina ieu tempat lami teuing ulamina cariosan pribados diantawis ibu jeung bapak aya nu hayang hitut nepi ka ditahan hayang ising ditahan hayang kiih ditahan mugawe ku hal eta urang sing jadi juara bertahan dangaran ngaji ge lila teh mah sok aya nu kukutumuk eta teh meli caina kacikijing meli enteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beteng anggeus kuring mah teu ngomong kitu lapar kitu meureun hapunten ka para ibu para bapak sadaya sakitu nu kapiatur buah tomat buah peteuy tamat euy buah tomat buah bencoy tamat coy buah nangka buah duren enggak nyangka gue keren buah anggur buah delima buah salak buah apel itulah nama buah-buahan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal aqu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.